Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisuna anu satia satuhu manco. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng gara-gara sumur ajaib bagian ke-11. Ye anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyang kolong teng kana waktos wilujeng ngadangukeun. Da engke wengi oge ka abdi teh janji bade ka Jakarta. Ari ade beuki olohok we ngadenge kitu teh ngan teu bisa kumaha rek kitu bingung rek kieu bingung. Punten we is abdi teh bade aya peryogi ka ida sakedap da moal alami. Adeuh kade bisi nyetrum euy Suryati ngagonjak peda ade nungtun ida dibawa kanu tiiseun sigana mah rek aya badamikeun anu penting da katempo ting harewos. Teu lila ida jeung ade geus balik deui ka taraduanana marah mai siga-siga nu geus meunang kabungahan atuh euy Suryati rada sirik. Janji naon ieu bejaan euy Suryati bari red ka ida red deui ka ade. Biasa we rat biasa we rapi jali tembal ida bari seuri. Lila maranehna arulin heula di sumur ajaib kira jam 2 kakara baralik ida jeung euy Suryati tumpak beca dianteur ku penetep ade bari seuri leutik pikirna ingat wae ka Jang Adim. Teu sangka si Adim wanian kitu dalamun aing mah moal wani komo ieu kanu deukeut sedeng ngakukeun teu eulem-eulem ngaku bandar batik. Kumaha mun kapanggih modal matak era matak wirang jeung kumaha mun cejumsih nyahoon nyaan wani tah manehna kitu garentosna ade mangpaurkeun ka Jang Adim. Ade muruk kabeh kaler kabeneran panggih jeung Jang Adim gancang ku ade di geroan. Dim ka dieu euy. Aya naon dek? Dieu euy ka dieu jeung ida. Urang mah kakaranya ho ayeuna horeng maneh teh bandar batik euy teu sangka. Gebeg teh Jang Adim ngagebeg ruas lain di kieuna ngadange beja ti ade teh geus teug wae nyangka tangtu sagala rusiahna kanyahoan ku ade. Hate hariwang sok sieun ade ngabejakeun kaayaan manehna nu sabenerna. Da lamun ku ade dibejakeun mah tangtu manehna wirang ku bebene. Nu bener da nyarita teh. Bener. Kena naon urang ngabohong ka maneh. Dia teh kakara baralikna matak urang nyaho yen maneh bandar batik teh ti saha ari lain teu eus mah jeung aya talatahna mah cenah engke ka Jakarta teh ulah peuting teuing ku maneh diunuskeun teu euy. Jang Adim sumunuh hariwangeun pisan. Beres atuh ari jeung urang mah ku urang dibejakeun nya we maneh teh bandar batik. Na kumaha ari kalakuan maneh euy. Muji euy urang mah wani pisan. Teu nyarita deuna naon euy, Dek? Teu kitu we talatahna teh ulah peuting teuing cenah nyampeurna. Untung we nya teu panggih. Mun panggih mah urang era pisan euy. Nanaonan atuh make ngakukeun bandar batik sagala. Mun bener mah awewe bogoheun teu kudu ngawadul. Eta mah awewena we meureun awewe pidunya nyiksa ngaripuhkeun awak sorangan maneh mah Dim. Garawe ku maneh pikir kitu kalakuan teh lain pihadeun euy tapi matak cilaka mun kapanggih ku pamajikan. Cilaka nya kitu deui kapanggih ku ois. Eueuh bedana euy. Geus we lah ceuk urang mah bedokeun ade mah matahan. Ari manehna soal duria teh bisa dibedokeun urang bogoh awewena bogoh tapi hadeun atuh euy dibedokeun teu pupuguh mah. Urang mah karunya we ka maneh datang tuh ka manehna oge pusingnya komo cenah engke peuting geus janji ka Jakarta eta teh ngaluarkeun biaya nu lain leutik euy. Boga duit mah pake dahar we jeung pamajikan. Geus kagok euy keun we kari kumaha engke we urang mah. Tembal Jang Adim teu beunang dielingan keukeuh melakarap sorangan sakitu geus karasa payet teh. Dasar atuh anu geus koleng majarkeun teh jaga gengsi ulah nepi ka dihina ku bebene. Karep teuing ari geus teu beunang di bejaan mah tembal ade ngamangsa bodokeun.
Penasaran puguh euy lamun nepi ka henteu laksana ka manehna teh. Kajian teuing kumaha urang moal rek mundur tembal Jang Adim. Boga kitu duitna keur ka Jakarta teh. Gampang soal duit mah euy. Nginjeman we heula. Nu penting urang tetap bisa jaga gengsi. Wah, pira oge awewe da geus beunang mah urang ge moal rek gegelwan kieu. Kadewe bisi kumaonam euy, ari urang mah teu walai manghariwangkeun wae. Ari maneh jeung Ida kumaha? Teuing atuh euy, can puguh, rada asa-asa lah urang mah rek neruskeunana oge. Tong diabur we atuh bisi ku batur. Ayo ade, tembal Jang Adim bari seuri siga nu ngeunah padahal hate bingung lain di kieuna, bingung neangan duit keur engke peuting. Kulantaran ngandalkeun tina buntut teu bebeunangan duit, Jang Adim jadi teu ngeunah cicing sedang waktu geus jam 4 deui. Kamana neangan duit keur ongkos? Rek dibedokeun ngarasa era, ari dijadikeun eueuh biaya leng uteuk mikir mani ulang. Ret kana lomari parongpong eueuh jualeun pamajikan burindil teu boga barang emas. Sumawana manehna teh di ahli tambaga acan. Rek nginjem ka saha da pasti moal aya nu dek mere. Sakedapan mah manehna ngalamun ras inget ka indung Nyi Jumsih nyaeta kamitohana nu aya di Cikungkurak. Jorojoy aya niat rek ngadu untung. Ari indung Nyi Jumsih teh kaitung jelema cukup boga sawah boga kebon sanajan geus eueuh salaki tapi bisa usaha sorangan. Nyaeta sok milu jual meuli emas di Pak Gade ngaranna teh Ibu Eje geus kasohor di Cikungkurak mah tukang jual meuli emas. Jang Adim gancang dangdan samemeh indit ngebebeja heula ka pamajikan cenah rek ka Surabaya rek milu usaha jeung bangsa Tionghoa. Nu bener Kang, ulah ngabobodok wae ka pamajikan teh. Rek ka mana ieu teh? Tembal Nyi Jumsih teu percayaeun datara-tara ti sasari ti saumurna ge tacan pernah indit-inditan jauh. Komo ieu rek dibawa usaha ku Tionghoa. Bener Jumsih, kami teh rek aya anu mikanyaah ku bangsa Tionghoa. Manehna karunyaeun ka kami pada kami teu usaha. Inditna oge ayeuna jam 8 da kana truk. Tembal Jang Adim hayang diandal nyarita satengah ngolo. Usaha kana naon ieu teh? Naha atuh teu bebeja ti kamarina? Nyaeta panggihna oge tadi. Ari usahana mah jual beuli kacang tahu. Ayeuna teh rek nyiar ka Jawa. Kami mah milu we sagawe-gawe. Pokona asal bisa menang duit keur hirup urang sapopoe. Urang mana pidununganeun teh? Imahna mah di Jalan Pasar Baru cenah. Ngaranna tuh mun teu salah mah Laktiang Canpek jelema beunghar jeung bager deui. Teu nanaon pek wae di dinan ari bener mah rek usaha. Tapi awas mun balik eueuh ladangna jeung ulah ngampleng-ngampleng teuing. Sabaraha poe ieu teh? Nyi Jumsih ngidinan indit. Paling lila oge 2-3 poe keur resiko maneh mah. Eta we celana kami jual. Payu ari 750 mah. Kadenya ngurus budak sing bener-bener geus rek indit pek didoakeun sing salamet di jalan jeung sing hasil bebeunangan duit. Nyi Jumsih make jeung lewa-lewe rek cerik sagala sedih meureun pedah rek ditinggalkeun ku salaki padahal salakina mah rek senang-senang jeung nu lenjang. Jang Adim tumpak beca siga nu nya arek ka kota padahal lebah suka haji oge mengkol kaki deul tidinya terus lempang rek kamitoha di Cikungkurak teu lila kacaturkeun di jalana. Kira-kira wanci magrib Jang Adim geus datang ka imah Ibu Eje. Trok manehna keketrok. Saha? Ceuk nu ti jero bari mukakeun pantok gebeg Ibu Eje ngagebeg barang nyaho minantuna teh reuwas dumeh tara-tara ti sasari kadatangan ku minantu. Tapi teu loba omong gancang minantu di aku sup Jang Adim ka jero. Gek dihuk sakedapan mah ngeluuk tungkul teu lemek teu nyarek. Reuwas ibu mah tara-tara ti sasari kadatangan ku Ujang. Aya naon ieu teh? Jeung naha teu bareng jeung anak pamajikan? Kumaha nu di imah calager? Ibu Eje gancang mariksa Jang Adim. Manawi Bu, dugi ka abdi ka dieu teh.
Bedaya keperyogian timbal Jang Adim ngadeg-deg. Aya perlu naon pok gara bejakeun ka ibu tong asa-asa sagala. Itu Bu, si Ujang teh teu damang wales diopna meunang oge tos 2 minggu. Gering naon? Ibu eje reuwaseun. Panas Bu. Ari ayeuna diopna mah keneh henteu? Henteu. Mung ongkos-ongkos ke rumah sakit teu acan dibayar. Da kaleresan abdi teu acan kengeng artos. Bade aya milik oge panginten engke 2-3 dinten deui mah. Sedang di rumah sakit teras-terasan nagih meuni teu sirikna unggal jam. Janten isin ka abdina ceuk Jang Adim mimiti pasangeupan bisa we ekolna teh. Hampura we kitunya ibu teu bisa ngalongok da ibu teh keur gering. Ieu suku bareuh teu bisa lempang. Tuh gada tingali geus sabulan can cager-cager. Dedeuh teuing incu teh. Paingan atuh ku ibu kaimpikeun wae ari gering mah. Kumaha ari indungna cager merenya indungna mah. Ibu eje bari nembongkeun sukuna nya we babareuhan sigana ngabukaan panyakit biri-biri da hese diobah-obahkeun acan. Aya barakanapun bojo mah ayeuna oge si Ujang teh rada sakinten tos tiasa barang dahar mung eta we nu dianggo pusing teh perkawis biaya ka rumah sakit da ageng geuning aya kana 10.000 na sareng obat-obatan teh ceuk Jang Adim ngahruk siga nu nya susah. Can dibayar pisan kitu ku Ujang teh? Teu acan Bu, Jang Adim teu kebat sabab asa-asa rek nyaritakeun maksudna teh. Keun we lah nu penting mah budakna cager heula ka rumah sakit kitu da beunang ku ditungtut. Timbal ibu eje. Manawi Bu abdi teh isin tos ditatagih wae maksad nepangan ka dieu ge eta Bu bade nyuhunkeun tulung nembut heula artos kanggo mayar rumah sakit. 2-3 dinten abdi kengeng artos ku abdi digentosan teu ageng mung 10.000 Bu. Ceuk Jang Adim ari Bu eje ngan bati olohok beri semu nu reuwas. Puguh ibu eje rewaseun pisan kedatangan ku minantu teh komo barang ngadenge pamaksudan Jang Adim rek minjem duit mah. Ibu eje mani olohok dumeh wae duit nu dibutuhkeun ku Jang Adim teh lain saeutik. Ibu eje oge lain teu karunya sanajan bener minantu teu pati akur tapi ari ngadenge beja incuna gering mah teu wudu oge ngahlas hatena malah aya niat rek neang ka Cibuntu ngan wae kahalangan ku panyakit. Nyaeta suku bareuh teu bisa lempang. Ulah boro lempang jauh, lempang rek ka sumur oge geus hese mun teu dipaksakeun mah. Ari rek mere nginjem duit da puguh teu boga bener kasebut usaha kana emas-emasan oge ari duit mah tara nyekel gede-gede. Jeung lain jual beli cara batur gede modal ieu mah ngan ukur nyatut mangjualkeun ngerah perelekna. Sedengkeun Jang Adim sigana teh meuni geus teu sabar pok deui ngomong rek nginjem duit. Mugi wae ibu kersa nulungan margi artosna peryogi kanggo mayar ka rumah sakit tilas ongkos-ongkos si Ujang diopna salami 2 minggu. Da ku abdi oge 3-4 dinten deui disanggakeun ka ibu sawios abdi ngalangkungan. Piraku Ujang rumah sakit meuni nagih kalawan teu sabar kitu. Piraku menta tempo 3 poe deui mah meuni teu meunang. Kacida teuing bari neuteup ka Jang Adim. Abdi nawe deui Bu tos ngajangjian enjing-enjing da tadi mah bade kengeng artos teh mung waktos ku abdi ditagih ka kadunungan kaleresan nuju kosong sauna engke 4 dinten deui ari bade diundurkeun deui. Abdi isin siga pisan nu ngaheureukeun ka rumah sakit bade nambut kanu sanes da teu wantun kasadeui atuh abdi nyuhunkeun tulung. Ari sanes kasepuh mah Jang Adim bisa ngomongna teh siga nu heueuh ngaku kakolot. Sedengkeun keur senang mah teu inget-inget acan datangan ukur rek ngaririweuh nginjem duit lain nyenangkeun. Kumaha atuh Jang, da ibu mah teu boga apan kaayaan ibu mah ngan sakieu buktina bisa dahar bisa naon oge iwal ti pamere ti anak. Ibu eje siga nu nyindiran
da puguhnya ari hate mah Bu Eje teh rada ngewaeun sabab Jang Adim teu daek akur ari keur senang mah. Atuhnya Jang Adim bareureum beungeut era da puguh rumah satambela kanu jadi mitoha. Jang Adim jempe teu ngomong deui manehna bingung dikitukeun ku Ibu Eje teh rek ngomong oge asa kapegat ngeluh we tungkul bari beungeut bareureum ngandangan ka era. Ari Ibu Eje nyarita kitu teh pedah we ambek ka Jang Adim tapi ari kanyaah nama tetep aya. Komo ieu anak incu menang kararepet hayang nulungan rehet deui neuteup ka Jang Adim pok we ngomong deui. Naha atuh Jang budak gering teh ibu teu dibejaan ayana naon oge kahayang teh jol ka dieu da Cibuntu teh teu jauh pepeuriheun ari datang bari mawa kagumbiraan mah. Atuh teu mawa kagumbiraan oge teu kudu era-era pan ibu teh lain deungeun-deungeun da kitu geuning ujang mah kakolot teh siga nu teu ngaku plengles teu beja-beja ari ibu mah lain hayang dibere ngan geus sakuduna we atuh ari sifat anak mah ulah tambela kakolot pepeuriheun ngurus ngadama-dama atuh datang-datang sabulan sakali mah aya dahareun pan bisa dibahankeun ari ieu mah kolot teh hese rek nyaah. Ibu ngomong kieu teh lain ngewa lain hayang dibere oma tong dipake ambek anggur mah hartikeun nu bener-bener ari sifat jelema teh moal bisa hirup nyorangan kata tangga kudu akur komo kakolot nya kitu deui jeung dulur ari jelema nu teu akur teh goreng kasebutna ku batur sanajan urang beunghar oge ari teu akur mah tetep aya kakuranganna nyaeta teu boga keur pakukumaha jeung lamun urang aya pangabutuh hese rek nitah mun gering sangsara moal aya nu ngalongok sasat sok padangan teh padangan musuhan. Geura we pikir nah rek ngeunah mun hirup kitu sing ingat ari jelema mah moal rek jaya wae dina hiji waktu kudu wae memerlukeun pitulung batur seperti halna ujang ayeuna geuning manggih kararepet mah kakolot keneh keur ibu mah teu ambek teu ngewa da geus jadi kawajiban. Sifat kolot mah nyaah ka anak. Ibu Eje kalah terus mamatahan Jang Adim atuh Jang Adim beuki ngeluh we tungkulna teh. Bulaeh Ibu Eje nyepak kecrot-kecrot ngeluah kana tampolong jung cengkat. Pok deui Ibu Eje nyarita ka minantuna. Ari ayeuna kumaha budak teh geus cager atawa acan cager? Sakinten ayeuna mah Bu teu matak ngahariwangkeun teuing. Tembal Jang Adim teu wani tanggah tina ku ngarasa era. Sabarahaeun bayareun ka rumah sakit teh? Kirang langkung 10.000 Bu. Abdi ge teu ngaraos segah ari tiasa sarantos dugi ka 3-4 dinten deui mah. Margi abdi tos gaduh andalan nyaeta tambutan ti dunungan. Mung ieu we tos lami teuing sareng abdina tos ngajangjian bade mayar enjing. Timbal Jang Adim. Eta menit teu meunang tempo pisan, biasana mah apan dicicil oge teu nanaon. Asa kacida teuing eta mah rumah sakit teh. Sumuhun Bu, abdi ge ngaraos heran nu nagih teh mani sirikna unggal jam. Rupina mah mantri nu nagihna we eta mah peryogian artos. Dasar atuh Bu, zaman ayeuna teh seueur jalmi pangkat nu dolog ngagunakeun kasempetan Jang Adim bisa we ngagorengkeun batur mah teu nyaho manehna sorangan anu teu baleg kami toha wani bohong ngarahul. Meureun kitu Jang, kumaha atuhnya? Ibu Eje semu bingung sabab nulungan mah hayang komo deui ieu keur kaperluan anak incu kudu pisan ngabelaan. Ngan hanjakal Ibu Eje harita teh keur teu boga duit paling nyakalengan 50.000 tur lain duit tiis tapi duit batur nu pesen. Barang rek mikeun duit eta. Meureun kitu Jang, kumaha atuhnya? Ibu Eje semu bingung sabab nulung mah hayang komo deui ieu keur kaperluan anak incu kudu pisan ngabelaan.
Ngan hanjakal ibu eje harita teh keur teu boga duit. Paling nyekel ngan 5.000 tur lain duit tiis, tapi duit batur nu pesen barang. Rek mikeun duit eta rada asa-asa sok sieun Jang Adim teu gancang mayar mulangkeun deui. Ari rek teu mere ngarasa teu boga, ngarasa teu tega sabab lain dengen-dengen anak incu sorangan nu keur menang karadapat. Atuh akhirna ibu eje eleh deet golosor duit 5.000 teh dibikeun ka Jang Adim, bari diomat-omatan kudu buru-buru dipulangkeun deui sabab duit nu batur. Rek nginjem mah ieu we 5.000 dari 10.000 mah ibu teh teu boga. Ieu oge duit nu batur nu pesen barang ka ibu, jadi omat ku Ujang kudu diperhatikeun. Iraha Ujang rek mulangkeun deui ka dieu. 3-4 dinten deui ge ku abdi disanggakeun deui ibu, sareng upami aya mah nyuhunkeun jejeg 10.000 supados sakantenan beres ka rumah sakitna. Ceuk Jang Adim bari hariput nempanan duit sup diasupkeun kana suku Bajo. Nyata cek ibu oge, ibu mah teu boga keur naon atuh ari aya mah. Ieu oge duit batur kadewe ulah salah sabab ibu era bisi ditagih barangna. Cek ibu eje ngomat-ngomatan pisan sabab sieun Jang Adim jalir heug we manehna wirang. Tangtos bu, ku abdi enggal disanggakeun deui mung ieu we nya teu aya 10.000. Bayarkeun we heula sakitu piraku teu ditarima. Tah ieu mah lumayan ti ibu. Nyecep 500 perak bejakeun ibu can bisa ngalongok. Da panyakit can cager. Engke mun geus jag-jag mah tangtu ibu oge kacibuntu. Timbal ibu eje. Hatur nuhun bu. Jang Adim bari nampanan deui duit 500 perak 2 kali ngasupkeun dina saku. Geus aya 5.500 perak. Atuh manehna rada marah mai. Geus hasil mah gancang wae pamitan. Mohon kitu we atuh bu. Da ieu bilih wengi teuing. Pek kadewe nya tong salah. Buru-buru kadiekeun deui da duit nu batur Jang. Mangga bu. Jang Adim bari terus keluar langsung ngagedig lempang kakalerkeun di parapatan Sukahaji celakana beca muru kadungus cariang. Bari hate bunga sabab laksana rek ka Jakarta bari duit menang nginjem ti mitoha ge keur kitu mah teu inget menang nginjem asa boga sorangan wae. Demi harita euy Suryati geus teu sabar ngadagoan gawena langalongo wae nempuan ka jalan ngarep-ngarep panutan datang. Ari papakean nu rek dibawa ka Jakarta mah geus rapih dina koper leutik. Munjol nu nyamper teh ngan karijung we indit sedang Bu Mimi keur ngaberesan parabot dina lomari. Ibu Mimi oge sarua milu teu sabar. Dumeh wae harita geus aya kana setengah dalapana Jang Adim can embol-embol akhirna jadi nimbulkeun kahariwang. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.